Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta ngeunaan nulis kecap 2, 3, 4 engang. Sateacan diajar hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sateacan kana materi nulis kecap 2, 3, 4 engang, urang kedah terang heula nentukeun kecap asal. Perhatoskeun kalimah di handap ieu. Kandang maung tina besi. Kalimah-kalimah anu aya di luhur diwangun ku kecap asal nyaeta kandang, maung, tina, besi. Eta mangrupakeun kecap asalna. Sedengkeun kecap diwangun ku sababaraha engang. Nah, ayeuna urang bade diajar ngeunaan engang. Naon ari engang? Engang hartosna suku kata. Engang nyaeta bagian kecap anu diucapkeun dina sakali ngaluarkeun hawa atawa napas tina bahang. Contoh kecap 2 engang. Taman, ta hiji, man 2, janten 2 engang. Imah, i hiji, mah 2, janten 2 engang. Anggrek, ang hiji, grek 2, janten 2 engang. Contoh kecap 3 engang. Hareupeun, ha hiji, reup 2, eun 3, janten 3 engang. Dipager, di hiji, pa 2, ger 3, janten 3 engang. Nyaeta, nya hiji, e 2, ta 3, janten 3 engang. Ngartos? Contoh kecap 4 engang. Pamandangan, pa hiji, man 2, dang 3, an 4, janten 4 engang. Disapukeun, di hiji, sa 2, pu 3, keun 4, janten 4 engang. Tatangkalan, ta hiji, tang 2, kal 3, an 4, janten 4 engang. Ngartosnya soleh-soleha. Kangge tugasna pek hidep latihan di halaman 12 ku hidep teangan deui kecap anu 2 engang, 3 engang, jeung 4 engang tina bacaan nu judulna Taman Hareupeun Imah di halaman 10 sareng 11. Jawaban langsung ditulis di buku paket, dipotokeun, dikintun ka ibu. Diantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.